Anu teu boga gawe hayang gawe kararasa cenah di imah jeung loba pangabutuh anu dibere pagawean hayang eureun cenah da lieur pararusing di pagawean teh loba pisan masalahna cenah hayang eureun kitu tah nu dibere hayang eureun nu teu dibere hayang gawe anu sidik mah juragan nu saperti kitu teh tah diri urang teh keur kakurung ku hawa nafsu. Da lamun diri urang anu kakurungna ku akal mah moal kitu. Margi sifatan nafsu mah can pernah teu pernah tumarima kana nikmat Allah Ta'ala, teu narimakeun kana pamaparin ti Allah Ta'ala. Ta eta sifatan nafsu. Sifatan nafsu mah nentang ka Gusti Allah. Dibere halodo ku kulutus rek mandi cenah hese cai, dibere hujan nyak kitu keneh rek ka Jakarta nepikeun ka teu jadi da cenah ku sabab hujan. Ta eta diri urang keur kakurung ku hawa nafsu. Da lamun kakurung ku akal mah moal kitu. Ningali batu ripuh ceurik hayang mere ku sabab eueuh ceurik tapi hate mah hayang mere. Ta lamun nu kakurung ku nafsu moal hayang mere. Ningali batur ngaji hayang ngaji nu kakurung ku akal mah ngan ieu suku teu bisa nangtung eueuh nu ngagotongna. Hayang mah hayang ngaji ngan eueuh nu ngagotongna ta eta nu kakurung ku akal. Nu kakurung ku hawa nafsu mah moal. Jadi sakali deui nafsu mah nentang ka Gusti Allah, tara narimakeun kana pamaparin ti Gusti Allah, nepi ka iraha wae oge eta nafsu. Eueuh kasieun nafsu mah. Dina kisahna ge dina Duratun Nasihin dugikeun ka mangratus-ratus taun dikulub dina naraka jahanam keukeuh nafsu eta teu ngaku ka Pangeran Allah Ta'ala. Kitu juragan.